Orang dek curhat lah. Dek curhat naon? Biasa masalah betina orang. Emang betina dia kunaon? Orang karak putusan yang betina orang. Kok bisa gitu? Geus teu daekeun nyatu, mat. Laju dia nyeri hate. Teu lah. Malah mau koeng bere kembang. Merek kembang. Ngan sakalian jeung pot-pot na koeng alungkeun kana beungeutna. Si Joan gagah amat teu mat. Ih, heunya. Leka mana gagah amat? Yalah, baju orang gagah teu. Wih, gagah enggeus. Ari calana gagah teu calana urang ye. Calana ge gagah enggeus panama. Lamun senda urang kumaha? Keren, tapi percuma, Jo. Kunaon kitu? Beungeut dia ngabubarkeun sagalana. Laju dia geus gagah kieu ka mana ieu? Ai nek kebantuan dia ronda. Geus diuk kade diuk ya. Siap mau kita. Laju kumaha betina dia? Ai keneh. Kurang hayangan kiwari mah kumaha buat ngomongan. Padahal aku isi hantam pakai sabun jagat. Bikin eta teu mempan dana ai. Eta ngisi hantam pakai jalan goyang. Tatep eta bikin teh goyang-goyang. Ya yang geus keren ki jajan coba. Ya, duit ya. Mangga, tos di mana? Terus maling di ditu. Oh, nya mangga. Ih, maling deh tau euy. Yuk kepung yuk. Yuk. Woi. Kebukan ayo. Ulah mending mat ciduhan. Dia mematikan. Ya sini ya. Hai. Anai, kanan. Lunjak malingnya. Jurus acah naga.